Ji, Non Bray, arek nanya orang ke mana? naon? Lamun misalnya orang angkat-angkatan naik bus ke Bandung, turunnya di mana, Ji? Nya dina panto atuh Bray. Alabatan Doraemon mana? Si anjing nama kejo alabatan Doraemon nih. Ya heueuh atuh. Piraku teuing na panto, arek na tujuan misalnya teh di Parapatan mangkiri tah. Di mana di jembatan. Lamun teu di mana? Di pemberhentian, di terminal. Nah panto mah moal mungkin, Ji. Si anjing da urang mah geus biasa kitu Bray. Bener. Erek ka mana-mana ge urang mah turunna dina panto. Lamun Doraemon mah alat pangaduk tai. Gitu baru Kalau disarwakeun jeung Doraemon nih. ya mau mungkin di mana panto atuh sih teh. Astagfirullahaladzim Bray. Cing sok ai tadi nanyana kumaha hi. Ya malamun misal maneh mangkat-mangkatan naik bus turunnya di mana? Terminal meureun. Dina panto. Allahu Akbar hi. Nah, di panto sih. Ya heueuh atuh dina panto hi. Da geus Macam biasa kitu urang mah. Cik urang rek nanya ka didinya. Mun misalkan didinya naik bus ke Bandung turunna di mana? Di terminal kan cek urang ge. Jagoan. Nanya deui. Parah dinya jagoan parah. Buset eta mah orang umum Ji, bener di terminal biasa pemberhentian mah. Wah mungkin. Turunna terminal. Nah, Kan hari tadi nanya na kumaha. Mun misalkan erek angkat-angkatan gitunya kana bus turunna di mana? Nya dina panto atuh hi. Manya dina bus langsung ngajleng gitunya. Ke terminal atau ke sisi jalan atau ke Parapatan. Si anjing mun tujuanana di mana? Kakara tujuanana di Parapatan.